Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Waktu terus lumaku, kaayaan Jaka Sinangling kasehatanana geus pulih sapinuhna. Waktu Jaka Sinangling balik mandi ti pancuran, harita ningali Kirana keur latihan jurus di lebah lahan anu datar jeung anu rada lega. Huthet sorangan Kirana ngalatih jurusna. Jaka Sinangling merhatikeun kalebah Kirana bari ngagerendeng ngomong sorangan. Teu salah dugaan aing. Memang bener Kirana bisa kana ilmu silat. Kebeneran mun kitu mah di dieu kawilang aman jeung tenang tempatna. Eueuh salahna lamun aing mental latihan jurus ku Kirana. Sugan we ayeuna mah henteu belet-belet teuing aing teh. Kirana dina waktu harita ngareret kalebah Jaka Sinangling anu keur ngajanteng nangtung bari marhatikeun ka manehna. Kirana terus ngeureunkeun latihanana, datang nyampeurkeun ka Jaka Sinangling. Netep antep ka Jaka Sinangling bari imut, Kirana terus nyarita. Kumaha Kang Jaka? Bade ngarsakeun diajar kana jurus teh teh. Karaosna kumaha ayeuna? Tos sehat laras Kang? Jaka Sinangling ngabales imutna Kirana, bari ngagerak-gerakeun dua leungeunna terus nembalan. Sehat, geus pulih sapinuhna ayeuna mah Akang teh Kirana. Nah siap kitu Kirana, lamun ayeuna ngalatih jurus ka diri Akang. Nyari abdi mah siapa bae atuh Kang? Kantun Akang Jaka na we, nah laras-laras palai teh asa kana jurus silat teh. Ari Kirana bet nanyakeun deui kitu, pan ku Akang tos dijelaskeun. Kumaha rasana jadi jelema anu lemah. Da cacakan lamun Akang bisa kanu jurus mah, meureunnan moal ditincak-tincak teuing ku batur. Nu matak Akang teh bener hayang bisa kana jurus Kirana. Mun mangga atuh pami kitu mah Kang Jaka, upami Kang Jaka tos gilik kagungan maksad kitu mah. Abdi siap pikeun ngalatih Kang Jaka,
Upami tos siap bade ngawitan ayeuna, mangga abdi mah. Mangga Kang. Nya ayeuna we cek akang mah ulah micen deui waktu anu teu puguh sabab bisi akang na belet. Waktuna pasti bakal leuwih lila. Kade ieu kirana ulah aralnya. Kirana imut deui bade terus nungtun leungeun Jaka Sinangling dibawa ka lebah lahan datar anu lega anu biasa sok dipake latihan jurus ku Kirana. Mangga ayeuna urang ngawitan ye latihan jurus teh Kang. Kade ulah bari jeung ngalamunnya. Pokona perhatian Kang Jaka kedah museur ulah dibagi-bagi deui Kang. Tah ayeuna latihan dasarna heula nya Kang nya. Margi sagala rupi oge kedah nganggo dasar. Upami teu nganggo dasar mah bade kumaha tiasa ajeg bumi oge Kang. Ti mimiti poe eta Kirana terus ngalatih jurus ka Jaka Sinangling. Aya anu matak aneh karasa jeung kaalaman ku Jaka Sinangling dina waktu harita. Sabab dilatih jurus ku Kirana mah Jaka Sinangling teh bet lancar. Malah kawilang cepet daya tangkepna. Kirana katingali paromana jadi hegar nandakeun anu suka hatena. Sabab tetela Jaka Sinangling henteu belet henteu sing geuningan. Leureuh tina latihan dua nana dariuk dina catangkai menang nuar nyarusutan kesang. Kirana ngareret ka Jaka Sinangling terus nyarita lalaunan. Geuningan lancar Kang. Henteu belet teu naon. Malihan kawilang cepet cek abdi mah. Kang Jaka ngapalkeun jurus anu dilatihkeun ku abdi teh. Jaka Sinangling nyerenge seuri bari ngawalon. Akang oge kaget Kirana. Aneh puguna dilatih ku Kirana mah akang jadi gancang bisanya. Dakir dilatih ku Nyai Windu Apsari mah aya kana 10 balikanana akang tetep we teu apal-apal. Ari ayeuna bisa ngajodo beureunan. Tah ayeuna mah kantun Kang Jaka na we ulah bosenan. Kedah getol. Margi upami enggal bosen dugikeun ka ira oge atuh diajar naon bae oge bakal sami hasilna bakal lami Kang. Piraku akang make kudu kedul atuh Kirana. Komo ayeuna geus jelas kieu mah akang bakal leuwih soson-soson ye. Suka jeung bagja ieu teh akang Kirana. Nanging prayogi kauning aku Kang Jaka. Ilmu silat abdi teu acan naon-naon Kang. Upami dibandingkeun sareng jago-jago anu makalangan di dunia kajawaraan. Janten upami tos mampu ngayakinkeun ilmu silat anu aya dina diri abdi kanggo ngaronjatkeun mah. Jelas Kang Jaka kedah milarian deui guru anu luhung maksud teh anu langkung punjul tibatan ilmu abdi Kang. Eta mah gampang. Engke deui we Kirana, ari kang ngaranan geus aya dasar mah, pan moal ngatok-ngatok teuing meureunan. Nu penting akang moal lumpat ayeuna mah, lamun panggih jeung lawan teh. Nanging tetep Kang, abdi ge aya kelemahan Kang. Numutkeun guru abdi, ilmu silat sakumaha hebatna, upami teu aya pangalaman mah moal aya hartina Kang. Pangalaman kawilang ageng mangpaatna. Margi eta mah sanes latihan deui, nanging langsung dina kaayaan anu nyata. Upami tarung oge, sanes tarung bobodohan, nanging tarungnyaaan. Eta pentingna pangalaman teh panginten. Jadi minang tarung, minang hareupan anu jadi lawan, bakal leuwih hade mangpaatna lamun kitu mah nya. Jelas, memang kitu kedahna Kang. Margi dina derna tarung, henteu cekap ku kaampuhan jurus unggul. Nanging daya pikir urang oge kedah digunakeun Kang. Kumaha carana ngarubukeun lawan? Naon kalemahanna anu jadi lawan? Disangka Kirana tos paham kana seluk-belukna ilmu silat ye. Akang ngarasa bagja bisa tepung jeung Kirana, lain bae jiwa akang disalametkeun, tapi akang oge jadi bisa kana ilmu silat. Tos kieu we kedahna panginten Kang. Da sanaos abdi oge teu ngimpi-ngimpi acan bakal tepang sareng Kang Jaka. Teras ayeuna tiasa sasarengan dina latihan jurus segala rupi. Tadina mah di dieu teh karaos simpe Kang, tadina mah sareng sepi. Nanging ayeuna mah janten haneuteun ye. Pokona engkang janji bakal terus latihan, moal kedul atawa bosen. Ngan sabalikna ye Kirana ulah terus keselnya atawa bosen ngalatih ka akang. Moal dugikeun ka kitu atuh Kang abdi mah.
Margi naon anu dilakukan ku abdi ayeuna sanes mengukur sakadar hoyong nulungan atanapi ngabantu Kang Jaka. Nanging kalabet kana ngamalkan ilmu kasasama. Daya hartosna ilmu sakumaha hebatna. Upami teu diamalkeun kasasama hirup mah Kang. Kitu saur guru abdi oge. Jaka Sinangling beuki simpati ku pribadina kirana teu matak aneh. Lamun beuki sumanget dina neuleuman ilmu silat ti kirana. Jaka Sinangling beuki simpati ku pribadina kirana teu matak aneh. Lamun beuki sumanget dina neuleuman ilmu silat ti kirana. Kirana oge sarua sumanget dina ngalatihna. Sabab Jaka Sinangling kawilang bisa cepet daya tangkepna mangsa narima latihan ti manehna. Jadi kirana henteu kudu capek dina ngalatih Jaka Sinangling. Ti poe ka poe kabandungan ku kirana Jaka Sinangling geus bisa paham kana dasar ilmu silat anu kacangking ku dirina. Urang tinggalkeun heula kaayaan Jaka Sinangling jeung kirana anu keur pada sumanget ngalatih jeung latihan ilmu silat. Caturkeun harita ayu manganti anu boga karep hayang neangan laratan ngeunaan Jaka Sinangling. Bari can bisa mastikeun deui kudu ka mana anu dituju. Dina poe eta ayu manganti ngambah ka salah sahiji lembur. Waktu ngaliwat ka hiji tempat katingali loba jelema anu ngagimbung di lebah tegalan anu cukup lega siga aya anu keur dilalajoanan. Ayu manganti jadi katarik perhatianana terus ngadeuketan ka lebah anu ngagimbungna jalma. Tetela di tengah tegalan keur lumangsung tarung ijen jajaten antara dua jajaka nu pada metakeun kamampuhan ilmu silatna masing-masing. Ayu manganti jadi milu seselenep jeung nu lalajo anu sejena hayang bisa leuwih jelas ningali anu keur tarung. Ku ayu manganti bisa kabandungan dua jajaka anu keur ijen jajaten teh sanajan teu ngagunakeun pakarang tapi sapasang leungeun jeung suku masing-masing kawilang geus kalatih asak. Teu matak aneh lamun cukup ngabahayakeun pikeun anu jadi lawan. Lantaran panasaran, ayu manganti tumanya ka lalaki kolot anu aya di gigireun ayu manganti anu harita sarua milu ngalalajoanan anu keur tarung teh. Ribut tarung naon ieu teh Pak? Bet sanes seuheureuyan ieu tarung teh geuningan. Nu ditanya nyerenge seuri bari terus ngajawab, Nya eta atuh Nyimas, Bapak oge lieur ieu teh ngabandunganana. Padahal mah soal leutik ieu teh tapi jadi gede. Biasa soal awewe Nyimas. Nah soal awewe kumaha kitu Pak? Eta anu keur tarung teh ngaranna Jumara jeung Marjan. Eta dua jajaka teh keur tarung teh sarua pada mikahayang kalaras anting. Ari laras anting teh putrana Juragan Gandara, jalma anu pangjugalana anu pangbeuharna di ieu lembur. Ari laras anting ka Jumara biasa panarimaanana. Kitu deui ka Marjan, nya duanana paloba-loba carita nepikeun kadarna tarung marebutkeun cinta. Matak lieur cek Bapak oge. Lieur duanana ieu mah. Oh, parebut cintanya. Ke dupi laras anting saur Bapak sata pilihanana. Nya duka teuing ka saha milih nama Nyimas. Ngan cek pangakuan Jumara laras anting cintana ka manehna. Cek Marjan majarkeun cenah geus aya hubungan. Nya maksud teh hubungan ka cinta jeung manehna. Antukna nepikeun kadarna tarung. Memang bener
Ieu mah lain heuheureyan Nyimas. Tarung merebutkeun cinta teh ya. Kerja jaka seperti Jumara jeung Marjan mah narohkeun ajen dirina Nyimas, merukankeun teh. Ayu manganti unggut-unggutan jadi ngarti ayeuna mah kana sabab musabab pangna jajaka anu ngaran Jumara jeung Marjan jadi tarung ragot seperti kitu. Sakali sewang silih tonjok silih peupeuh, tapi dua nana tacan aya anu katingali nyerah atawa rubuh, malah terus jadi pada ngahatean jeung ngabobotohan. Ayo terus Jumara, terus rangsek Jumara. Sina ngababengkang tah si Marjan teh euy. Geus ngababengkang mah engke di dinya anu bakal meunangkeun Nyimas Laras Anting. Hantem terus kainya. Hantem sok, habak lah sing tarik. Iya tong mundur Jan. Si Jumara elekon oi. Pira aku kudu ngusur ku si Jumara onaman. Hantem kainya. Wah, nya anu tarung teh oi. Nu tarung merebutkeun awewe teh rame pisan ieu mah. Kumaha mun cilaka dua nananya. Moal aya anu jadi meureunnan kapilih ku Laras Anting. Nu lalajo ribut pada ngaromong. Sedengkeun anu keur tarung mah masih keneh terus ragot. Cileng. Jumara jeung Marjan pada laluncatan ka tukang. Dua nana pada ngahegak ngatur napasna, marancukeun deui tangtunganana. Ayu manganti geus bisa ngarti anu tarung hayang mungkas lumakuna tarung ku cara ngagunakeun jurus jeung kakuatan anu paling akhir. Nu tangtu be kaayaan bakal leuwih ngabahayakeun pikeun dirina masing-masing. Jumara mun cereng ka Marjan bari terus nyarita. Marjan, urang anggeus kedeul sia ieu tarung. Dewek can rumah saya lejajaten sia. Katitih mangarti ku maneh. Jurus pamungkas anu bakal mungkas ieu tarung. Marjan jebi bari terus nembalan. Naon karep jeung kahayang ilaing ku dewek bakal dilayanan deuleu. Urang buktikeun deuleu saha anu pantes nyandingkeun Laras Anting di antara urang. Sor, mun tong kalahkah ngomong sia. Jumara jeung Marjan dua nana pada ngawangun pasangan dina sikep pasangan jurus pamungkas. Musirkeun kakuatan sapinuhna kawilang tarung anu bakal ngabahayakeun pikeun jiwana sewang-sewangan. Srong. Set. Rakatak. Urat-urat leungeun jeung tulang leungeun Jumara katut Marjan disarada nandakeun dua nana musirkeun kakuatan sapinuhna. Sanggeusna ngarasa yakin kakuatan musir sapinuhna, dua nana dina waktu harita tinggala roh handaruan tinggara jeleng laluncatan maju narajang kanu jadi lawan. Dua jirim cingkalayang dina kakuatan panarajang masing-masing, tapi memeh lumangsung bantrokan kakuatan aya jirim anu ngajorelat luncat. Dua kekuatan teh harita dibendung di tengah-tengah ku jirim anu misah anu keur tarung. Kajadian anak memang mata kaget. Jumara jeung Marjan pada ting jarengkang ka tukang lantaran kadorong ku kekuatan tanaga anu misahkeun anu keur tarung. Dah, geduk, dah, des, cengkang bangkieun. Dalideg. Jumara jeung Marjan pada ting dalideg mundur ka tukang bari ting salengir. Si horeng ayu manganti tetela geningan jirim anu misahkeun anu keur tarung teh mancu di tengah-tengah antara Jumara jeung Marjan. Jumara jeung Marjan dua nana pada kaget ningali ayu manganti geus misah tarung manehna. Kitu deui anu lalajo beuki katarik perhatianana sabab aya wanoja geulis rupa wani ngalakukeun tindakan anu saperti kitu. Ayu manganti ngabagikeun paneteupna ka Jumara jeung Marjan. Kadenge harita Jumara anu nyarita hanjelu hatena sabab aya jalma sejen anu pipilueun kana urusan. Tapi kitu nate dibarung ku perasaan kaget sabab wanoja geulis saperti ayu manganti mampu misahkeun anu keur tarung dina kakuatan anu pamungkas, ngabendung dua kakuatan anu keur tarung. Saanjeun sia.
Naon perlu na make jeung pipiluan kana ieu urusan. He, kuring teu tarima kana tindakan anjeun. Bet pipiluan kana ieu urusan sia, ha? Marjan oge sarua harita nyarita ditujukeun ka Ayu Manganti. Nilik kana kemampuan Andika anu bisa misah anu keur tarung jelas boga pangarti, tapi ulah coba-coba pamer pangabisa sia, pamer pangabisa di ieu patempatan, urusan kuring jeung si Jumara, urusan pribadi. Ayu Manganti tetep tenang. Di barung jeung imut harita Ayu Manganti terus nyarita. Hanjaka, bener-bener hanjaka. Jago-jago ngora anu cukup bekal ilmu bela diri na kalakah perebut cinta. Padahal lamun anjeun duaan jadi korban ku balukar tina tarung, geus jelas moal bisa menang naon-naon. Anjeun duaan anu bakal rugi. Padahal kangaranan cinta lain ku cara tarung pikeun marebutkeunana. Anjeun duaan bener-bener bodoh, teu boga pamilih. Ngadenge caritaan ti Ayu Manganti seperti kitu, puguh be Jumara jeung Marjan jadi beuki ambek. Maranehna memang kudu ngaku dina hatena eta wanoja teh teu bisa dianggap enteng pangartina, tapi kangaranan geus pipilueun kana eta urusan jelas mangrupa tindakan anu kurang ajar. Jumara maju salengkah ka hareup terus nyarita deui ditujukeun ka Ayu Manganti. Samane sia, bet kalakangan nasehatan segala rupa sia setan. Wani sia jadi tak kitu. Kuring geus nyaho, anjeun Jumara nu eta Marjan, dua jajaka anu ngarebutkeun cintana laras anting. Kuring anu katelah Ayu Manganti ngaliwat kalebah dieu memang ku kebeneran teu sacara ngahaja. Ngan ningali anu keur patelak ribut marebutkeun cinta, kuring jadi karunya. Sabab di antara Andika duaan cek kuring mah moal aya nu bisa kapilih pikeun menangkeun cintana laras anting. Naon sababna? Sabab Andika duaan dua urang jajaka anu sarua pada bodona. Kumaha jelas karti ku anjeun duaan naon anu dicaritakeun ku kuring bieu. Sikap jeung caritaan Ayu Manganti tenang, bet bangun anu sangeunahna sigana teh puguh be Jumara jeung Marjan jadi pada nyiak beureum beungeutna lantaran ambek. Ayu Manganti rada mundur salengkah ka tukang, sedengkeun Jumara jeung Marjan jadi nangtung sajajar di hareupeun Ayu Manganti. Jumara beuki galak sikep jeung caritaanana. Heh, Ayu Manganti, maneh leuwih hade buru-buru ini tinggalkeun ieu patempatan sia. Teu kudu pipiluan kana ieu urusan dewek. Anu kawilang urusan pribadi, motong make jeung ngasehatan segala rupa sia. Init sia. Anjeun eueuh hak ngusir kuring Jumara. Sabab kuring datang ka dieu ku niat sorangan. Anjeun duaan memang bodoh jeung teu ngarti. Kangaranan cinta teu kudu diperebutkeun deuleu. Lamun memang di antara anjeun aya nu kapilih ku laras anting, cinta teu kudu diperebutkeun. Sabab cinta lahir tina jero rasa. Hubunganana nyaeta jeung batin, lain diperebutkeun ku cara ijen jajaten. Eueuh hartina Andika duaan nyangking ilmu silat, lamun ngan ukur bisa tarung keur merebutkeun cinta wungkul mah Jumara. Marjan ayeuna mah anu nafsu, kadenge harita nyarita deui ditujukeun ka Ayu Manganti. Maneh bener-bener geus bosan hirup Ayu Manganti. Wani pipiluan kana ieu urusan sia. Memeh dewek ngalakukeun tindakan leuwih hade gancang tinggalkeun ieu tempat sia. Jumara jeung Marjan ngusir Ayu Manganti supaya indit ninggalkeun eta petempatan. Ayu Manganti digalakan kitu teh lain sieuneun tapi kalaka seuri. Kadenge Ayu Manganti nyarita deui. Andika duaan memang bener-bener bodoh. Sakuduna mah lain ngusir, tapi nganuhunkeun ka kuring anu geus misah lumangsungna tarung dina kakuatan pamungkas. Sabab lamun teu dipisah ku kaayaan ilmu anjeun duaan anu imbang,
kalaka aja bebarengan. Moal menang naon-naon sarta ayeuna oge Laras Anting moal bisa nangtukeun pilihanana. Anjeun duaan eueuh anu kapilih ku Laras Anting. Sakuduna anjeun ngarti. Nu lalajo eueuh anu ngarasa kaget. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan Ayu Manganti anu saperti kitu, kaitung wanian. Jumara muncereng bari pasang kuda-kuda sayaga diri pikeun narajang ka Ayu Manganti. Heh, setan sia, maneh bener-bener geus bosan hirup lamun kieu Ayu Manganti. Ulah boroning jelema saperti maneh sia, sanajan dewa paribasana moal aya nu bisa misah lumakuna tarung dewek jeung si Marjan. Ditindak sia ku aing. Bener-bener bodoh pisan, kalaka ambek nepikeun ka ngadu jiwa demi marbutkeun cinta. Padahal antara anjeun duaan moal aya saurang oge anu kapilih ku Laras Anting. Setan sia, bangsat sia, rasakeun yeuh. Ya. Jumara sigana bae geus teu bisa nahan amarahna. Langsung harita manehna ngagajeleng luncat maju narajang ka Ayu Manganti. Mokaha panarajang anu dilakukeun ku Jumara teu bisa dianggap enteng sarta dina ngalakukeun tindakan henteu setengah-setengah. Manehna memang hayang sakali narajang Ayu Manganti rubuh nu matak ngagunakeun kakuatan tanaga sapinuhna. Tapi Ayu Manganti murid tunggalna Windu Apsari. Tahapan ajen pangartina jelas disaluhureun Jumara. Bangun anu gampang nakeranan Ayu Manganti nyingkahan datangna panarajang lawan, kacepetan gerak leungeunna leuwih punjul batan lawan. Kiu, cilebet, cileng. Ayu Manganti luncat ka gigireun badan lawan, ngasupkeun pereupna kana palipisan Jumara dina gerakan anu teu diduga ti angalna. Cilebet, deus, wadah. Jumara ngagero kaget jeung nyeri bari nyepengan palipisanana anu kabeunangan ku tenggelan lawan. Ningali kaayaan saperti kitu, Marjan anu jadi panasaran. Manehna oge harita gancang ngagajeleng luncat narajang ka Ayu Manganti. Antukna Ayu Manganti harita jadi nyinghareupan dua lawan, nyata Jumara jeung Marjan. Anu amarahna jadi tumplek ka Ayu Manganti sabab geus wani pipilueun kana urusan maranehna duaan. Karep jeung kahayang eta dua jajaka nyata Jumara jeung Marjan hayang bisa ngarubukeun Ayu Manganti. Tapi kahayangna tetela teu bisa jadi kanyataan. Sabab mangsa panarajang Jumara atawa Marjan dibendung ku leungeun Ayu Manganti, bantrokan kakuatan tanaga lapisan, bantrok ngaliwatan leungeun masing-masing Jumara jeung Marjan anu kadorong ku kakuatan tanaga lawan. Plak, des, geduk, des, dari deug, geduk, des, cari deug. Jumara jeung Marjan silih reret. Kanyataan anu karandapan ku maranehna duaan bener-bener di luar dugaan. Kitu deui. Anu ngalalajoanan pada kaget jadi ribut ngaromong jeung pada baturna. Walah. Waduh, ngan yo, wanu jago disurupat teh euy. Ngaran Ayu Manganti luar biasa yo, ilmuna luar biasa. Lain heureuyaan ilmuna. Bo. Nyaan si Jumara jeung Ki Marjan tuh. Oh, doh. Nah, teu bisa loba hojah deui euy. Cek dewek oge naon moal samata-mata Ayu Manganti mampu misakeun anu keur tarung lamun teu hebat elmuna we. Sok geus kitu tuh teu kumaha tuh si Jumara euy tingali euy jeung si Marjan. Aki-aki oge harita milu nemrong ngomong milu muji kana kabinekasan Ayu Manganti. Nyam ambung ngaran Ayu Manganti teh warna jalain banterak genjang. Abang mah jadi inget ka warna janu hayangeun ka Abah. Bebengetanana teh kieu pisan jeung tangtunganana katut pangawakanana teh teu beda jeung Ayu Manganti. Abah mau wani tumpangan si Jumara jeung si Marjan bakal kasoran jadi pacundang jang.
Hanya ka abah geus golot, mun abah segura keneh ayo mangan teh dituturkeun ta ku abah jang. Munggeus bah. Sok ka mana karep nyarita taeun teh. Tuh tingali bah. Tingali oi, si Jumara jeung si Marjan beuki nafsu. Mun nepikeun ka eleh jajaten teh euy. Duh, bibirang gede eta mah tah, bibirang gede.